Urang ulah nuduh anu jauh yen pelacur pinarakaeun lamun urang teu nyaho alasan. Saeutik gedena lamun lalaki usaha keur melaan pamajikan jihad leuwih ti ngalawan Israel. Ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan aya daging alus diarantep saha eta Jibril umat anjeun ya Rasul nu kumaha ari pamajikan diarantep ari bondon dirasi koa. Lamun eueuh penginapan di mana di warung. Nah cing teh warung naon mah jeung warung heuh cenah hareupna da warung sote da di belakang mah cenah di belakang layar mah sanes warung teuing cenah kitu. Kuring pernah wisata ka hiji laut aya batu bararadag lelempangan di tukangna teh remaja-remaja Pak aduh keur silih lahun aing mah hayang dah ampura salah. Wa yatafaddal mashkuran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pangarsa Ustaz Nana Gerhana wa yatafaddal mashkuran. Ibu-ibu ulah wara garumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngaryung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang teh sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri. Hormaten simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Camat, Pasekcam, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD, Nuran Cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormaten simkuring. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh ceuk sararea judulna teh pangaosan. Tah sabenerna ai pangaosan hayang naon? Kade bisi hayang hees. Sabenerna ari pangaosan hayang naon? Ilmu hayang nempo urang. Lamun ceuk ibu pangaosan hayang menang ilmu, kuring yakin di dieu teh aya pa ustad komo aya pasantren. Artina ibu teh osok rutinan tangtu geus ilmuan. Kuring nanya, ibu ai ngomongkeun batur dosa. Tuh geus apal. Ibu ai popelotot ka salaki dosa. Geus nyahoeun, ibu ari panas hate ku harta batur dosa. Pedit dosa. Ngewa ijid rujid cua ngewa ka batur dosa. Tah eta ibu geus apal naha teu eureun. Sok simpulkeun. Artina teu saban-saban jalma boga ilmu nyaho cara migawe ilmu. Tah nu hese teh lain menang ilmuna, nu hese mah cara neangan kumaha cara gawe dina agama. Da loba jalma ari ngaku agama Islam tapi osok pasea teangan ayatna di mana ayat Quran nu nitah pasea da eueuh. Jadi pasea mah entong nuding kana agama, pasea mah ego dirina sewang-sewangan.
Lamun cek ibu hayang ilmu, ari ilmu teh boga tugas, al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang teh baroga ilmu, dah hirup mah poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud, ngan da ditoong tina kicep kieu mah kicep bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha fakir miskin sok diantep. Kabeh ge apal kasalaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik rada jeding. Kabeh ge nyaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea, tapi naha sakapeung mah ustad ge sok parasea. Berarti ilmu boga ngancan jadi cahayana. Matak ilmu teh ku Abu Bakar Siddiq dibagi 4. Hiji ilmu cicing dina jasad, 2 ilmu cicing dina hate, 3 ilmu cicing dina rasa, 4 ilmu cicing dina wujud. Lamun ilmu dina jasad ngaranna dina sirah, eta mah karek ngeunang ngapalkeun. Masantren luhur, sakola luhur, Quran katalar, hadis kaaji, ulah wakalekek, eta mah karek apal. Tina apal asup kana hate, sehingga jelema nu ilmu na geus asup kana hate beuki luhur ilmu, beuki era ku ilmuna. Naon sababna? Pan urang teh arapal bab tahajud, tapi pan geuning kana hees mah beuki. Tuh jadi era ku ilmu sorangan, Pak. Matak lamun jelema geus cicing ilmuna dina hate, moal sok ngukur kalakuan batur, moal lalajo kasalahan batur, sabab nu dibaca keur dirina lain keur baturna. Ngaji diri maca Quran, geus bisa ngaji diri maca Quran, maka Quran bakal dipake alat keur dirina. Lamun teu bisa ngaji diri tuluy maca Quran, maka Quran bakal jadi alat pikeun mika ngewa ka sasama dina hirupna. Weh. Aduh, keprok bari maranehanana. Tuh. Lamun cicing ilmu dina hate bakal era al hayau minal iman, ari era teh bagian dina iman. Tah ibu ge kudu rada era, tiung denai baju denai, HP Oppo ai kana hutang poho. Tiung aralus, baju aralus, tapi naha teu nembongkeun hate nu alus. Teu saban-saban baju alus hatena alus, teu saban-saban baju goreng hatena goreng. Matak ngukur manusia lain tina bajuna, da eta mah cangkangna, tah ukur eusi hate nu sabenerna. Rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus hatena jujur hareupeun Allah. Kadang eta atuh gondrong heuh karesepna daripada jasna mahal, dasina mahal, sapatu mahal, jabatan luhur, duit negara dikokod, bangsat mah bangsat we atuh. Gitu keprok teh. Tuh. Well. Matak alam cangkang mah soal babari. Ibu hayang gelis tinggal make skincare. Ngan hampura beungeut bodas punuk merenge. Anger we aya kakurangan urusan cangkang mah, tah urusan manusia mah lain dina cangkangna, tah dina hate nu sabenerna. Baju saragam, tiung saragam, cantang tuh hate saragam. Matak nu kudu ku urang disaragamkeun lain tiung jeung bajuna, tah eusi hate nu sabenerna. Lamun hate teu saragam, ampura bubar ti dieu ngocobrot ngomongkeun anu gigireun. Deukeut jeung nu genut bau kelek, yai. Baju saragam, tiung saragam, ngan hate nu teu saragam. Matak nu kudu disaragamkeun mah hampura lain tiung jeung bajuna, tah eusi hate nu saenyana. Matak ilmu kudu cicing dina hate, katilu ilmu kudu cicing dina rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema nu boga ilmu kanu sangsara bakal mela, ka yatim bakal dibantu, nu jompo bakal dipanggieunkeun imah, tah eta nu ngaran ilmu nu sabenerna. Kaopat ilmu kudu ngawujud. Di mana wujudna ilmu? Dina awak ibu. Panon geus cicing jeung ilmu moal popolotot ka batur, ceuli geus cicing jeung ilmu moal ngadenge kana gosip, bibir geus cicing jeung ilmu moal ngocobrot ngomongkeun kasalahan batur, suku geus cicing na ilmu moal ngalengkah kana salah, hate geus cicing na ilmu moal panas barana. Tuh sanajan si eta teu katempo maca Quran, teu katempo ngaji hadis, teu katempo dina pidato, tapi kalakuan geus rupa kitu, tah eta cahaya ilmu nu sabenerna dina pagawean lain dina capetang dina nyaritana. Weh. Aduh, cenah euy ai ceramah loba nu ungeuk teh lah. Eta teh tandana kasindiran teh. Matak hakikat ilmu teh atuh di mana? Dina wujud. Matak lamun ibu jeung bapak hayang lalajo jelema nu boga ilmu, entong dilalajoan lekoh maca Qur'anna. Da eta mah meunang masantren.
eta mah arara pal sararea ieu ge nana gerhana capetang nyarita mah ngoan wallahu alam pagaweanana pandina ceramah mah kudunya ka fakir jeung miskin tah ayeuna ibu tinggal nguji ka awak kuring sae ceramah teh kudu kitu punten we ayeuna mah amplop moal dibikeun cing teh naha mah jeung moal dibikeun pan ceuk ceramah salira kudunya ka fakir miskin salira mah mobil boga sawah boga berarti lain bereun tah punten we ayeuna mah amplop urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata di nelepon atuh hanas datang ilmu mah jiga nu enya fakir miskin pan kanyataan mah wallahu alam bener matak hakikat hirup urang teh era ku ilmu sorangan matak jalma lamun geus boga rasa ku ilmuna moal nuduh anu jauh moal nyawang anu anggang ka Firaun ge da tegeul kasih korun teu tegeul nanaonan kudu rujit ka Firaun mah urang Mesir geuleuh ka Firaun rujit ka Firaun tatangga lain wawuh henteu tah nu kudu dipageuleuh mah lain Firaun wujudna da sedikeus maot tapi sifat Firaun adalah sombong pan sakabeng mah sombong teh ayana awak ibu berarti urang geuleuh ka Firaun kana wujudna nah kasombonganana diteleget geuning Firaun teh sakabeung mah ieu pek kayaknya salah ladar geuleuh ka Firaun rujit ka Firaun tatangga lain wawuh henteu tapi kasombongan sok ayana awak urang geuning urang teh sakabeung mah geuleuh ka Firaun eceuk bibir ternyata hate mah cinta ka Firaun teh geuleuh kasih korun geuleuh rujit kasih korun geuleuh nah mah jeung rujit kasih korun wawuh henteu apal henteu tah kudu rujit mah lain kasih koruna da geus eueuh tapi sifat korun adalah pedit oh sok pedit geuning eta dilegleg paingan cek urang Purwakarta cek pada di Mulyadi Bapak Ai gubernur ulah jauh di jugjug ulah anggang di teang mun nyeduh ulah ka langit bisa lemokot kana diri cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana korehkeun nu deukeut bae tuh geuning awak urang keneh Pak jalma sieun ku bagong haram bagong teh haram teu meunang umat Islam ngadaharan daging bagong ngan hampura ai dagingna diharamkeun ai sifat nyampakna awak pan sifat bagong mah nyuluduk we pek gerar rumah sakit kadang-kadang orang ge geuleuh ku orai sieun ku orai tapi sifat juga orai apan orai teh pacamat hampura ganti kulit tapi teu ganti ngaran tah eta mah nyindiran keur kaum ibu-ibu mun pangajian teh ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti kiai ganti majelis nah hate ganti dah henteu atuh naon beda jeung orai ganti kulit teu ganti ngaran matak tiung na saragam baju na saragam tapi hate mah rudakna beak ti karep wel nu kitu ngajina lain ngaji nu kitu mah ngajiprek jeung ngajihar sok ladang ngaji teh kudu robah eusi hate lain robah tiung baju atuh lamun robah sabatas tiung jeung baju maka salaki jadi musuh Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh Kemis ungu kabeh ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu hapen nih melian baju tah nu kudu robah mah eusi hate nu sabenerna nu pedit gera balageur nu salah gera balener nu kedul gera daraek anu goreng ka salaki bubar ti dieu geuwat tangkep aya engke salaki bakal nanya kunaon mamah uih pangaosan jadi lebay tobat eta nu diarep-arep mah eta jadi robah eusi hate sebenarnya matak manusia hareupeun Allah kabongkar kabehanana Pak nana gerhana hareupeun ibu adalah ustad bawa ka hareupeun Allah leuwih uninga saha kuring nu sabenerna matak hirup mah tong sok soleh teuing da Allah mah uninga kana kajahatan urang atuh da urang dihargaan batur teh sebenarnya batur poho kana kagorengan urang tak ibu dihormat batur da lain ibu nu terhormat ngan Allah we nutupan aib ibu coba lamun ku Allah dibongkar saha eta baheula nu pasarung-sarung jeung jalu ari kawin jeung batur teh saha tah atuh bapak-bapak dihargaan poe ayeuna coba inget-inget bareto anu luncat tina jendela imahrana rek dipletok ku hancip saha tah ngan ku sabab teu kapanggih teu apal sehingga urang teh dihargaan ku batur ternyata batur ngahargaan teh karena wujudna teu apaleun goreng patut nu sabenerna matak goreng jeung alus teu perlu nyokot ti batur goreng jeung alus teu perlu disebut batur goreng jeung alus diri sorangan geus ngaku bener matak hirup rak-rak we kana kapal suah
Teh ieu teh nu hadir teh palsu kabeh. Ibu sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on sesengitan aya kuring kabita demi Allah sacongo buuk teu. Kunaon kuring teu kabita ieu mah alam kapalsuan dan nu aslina mah lain nu ieu nu di imah waya kieu gara sok pikir nu di imah waya kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek di gegepan huak ieu bau kelek ieu mah wajar deuk pengajian keur nempokeun kapalsuan. Nana gerhana asli palsu, hampura palsu. Duka ustad di dieu mah meureun asli ngan urang mah rumasa palsu keneh. Ceramah jika nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah penta amplopna geura sok dibikeun moal. Tah alus awak pengajian hate suudon kitu. Panya teh bareres eusi hate teh rarudet kieu aing. Aduh ampun ieu jamaah ku garoreng hatena. Pas ekcam asli palsu palsu jiga nama. Pas ekcam teh boga jabatan hareupeun warga sekretaris camat ibu. Raja teh tingkat kecamatan wakil raja. Da eusi mastakana mah keur mikiran koperasi merah putih. Bapak TNI, bapak polisi asli teuing. Asli hareupeun warga mah newak penjahat polisi waniun angkat tangan. Sieuneun penjahat ku polisi. Datang ke imah ditanya ku pamajikan di mana langsung murungkut atuh da geuning palsu wawag kieu teh sok panungan situ percaya sahebat-hebat bapak TNI dina upacara gararaga kubara sang saka merah putih orwo rok telat balik dilak ku pamajikan jadi nu ditempo ku urang mah kabeh oge palsu tah aslina mah di imah di luar mah polisi jeung TNI teh maung atuh di imah mah jadi ucing menang amandian nah pan ieu aya bikang macan eta teh dunya komo hareupeun Allah Pak mata urang tong legeg-legeg teuing hirup mah dibawakan aslina mah era mata hirup itu ternyata rag-rag ukur disebut batu. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan hoream. Nama jeung hoream sieun teu akur jeung gawe. Mata bisi di dieu aya nu hayang disebut ustad kop mere eta. Kuring mah mung disebut ustad, sieun teu akur jeung gawe, hanar disebut ustad ari hate ngelik keneh, hate ngewa keneh, hate rujit keneh ka batur. Nah kudu kitu ustad. Apan ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya ustad anu bareuh eta mah asam urat nabi ngawariskeun ilmu bager ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disair dibikeun saha nabi diragrageun bageurna nabi ka ulama ka ustad ka kiai nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona geus moal balik ieu ceramah beukeul lila beuki doraka mending baralik ka itu lamun jam tangan kuring dipenta ku ibu cek ibu moal dibikeun tak ibu teh lalajo kasalahan kuring lalajo ka gorengan kuring sadar teu kasalahan ibu ge aya lamun ibu boga barang nu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal tah sesama jelema pedit batong sok silih omongkeun matak urang teh batur teh urang matak ulah coba-coba ngaragrageun darajat batur mun urang ngaragrageun darajat batur sarua jeung ngaragrageun darajat dirina sorangan weh tuh di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucunguk eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal nya matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat matak kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat ulah ukur undang-undang ditulis tapi rakyat butuh bukti lain ukur sabatas janji keheul atuh da disebut pejabatnya karena aya rakyat jadi pejabat rakyat rek mimpin cucungu
mata geus jaradi teh punten balik deui ka rakyat ulah jika rakyat titah ngadorong mobil mogok geus maju ngadon dadah ka rakyat teu hideng pejabat kitu patut teh. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh wos nyoros-coros nu penting mah aya buktos. Ulah demi rakyat pret. Paribasa mensejahterakan rakyat kuring nanya rakyat nu mana nu geus sejahtera? Nu puguh mah bebengok manehna we nu geus sejahtera mah heubo. Manehna mah batuk saeutik berobat ka Singapura, rakyat mah boga BPJS loba ditolak ke rumah sakit, paribasa eueuh ruangan. Ka mana ruangan pedah nu sangsara nu datangna meureun. Pek ka para pejabat dek legeg poe ayeuna punten hareupeun Allah mah didagor bawatokna. Waduh, ibu teh satuju kana omongan urang. Tah kitu satuju ngarah ditewak kabeh. Gening hirup itu nonyok kongko. Gening hirup teh ukur sesebutan, Pak. Matak nyarane kana jabatan hampura aya eureuna. Nana gerhana nyarane kana viral hampura aya redupna. Nyarane ka salaki hampura aya mautna. Nyarane kana harta aya beakna. Matak nyarane mah manusia dipaksa kudu ka Allah Ta'ala nu langgeng abadi salalawasna. Bener. Ibu nyarane ka salaki salaki maut nepi ka riweuh. Nepi ka salaki maut ulah dikuburkeun geura. Nepi ka jebleh luhur kuburan sidikeus dikurebkeun engke heula cenah lebe. Jebleh di luhur bapa moal aya deui nu mikanya ka abdi wal bapa abdi nu leuwih hade ngiring we jeung bapa dikubur eta teh awewe buraong teh. Dengang pak kiai di dieu nyaah teuing ka rakyat teh. Tong kitu geulis anggur istighfar kecek kiai di dieu coba datang kuring. Dijejak ku aing bohongna jeung deuk milu mah ganeng ka ditu geblus ka jero kubur ruang ku sararea moal teu rorowesan deui. Beres natus aduh norek milu ka salaki beres natus beger datang deui buuk di beureumman erok pararonok neangan duda deui matak Pak ulah percaya teuing ka makhluk eta. Waradul nya cikuring ge ukur populasan hirup teh matak nyarane mah ka Allah Ta'ala anu langgeng abadi salalawasna. Lamun ilmu cek sirah pan kabeh ge bisa nyebut subhanallah. Ari subhanallah teh maha suci Gusti Allah cek sirah jeung cek bibir. Tancelebkeun dina hate eta subhanallah. Lamun ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, maka hate kudu geus bisa miceun sifat geuleuh, rujit, cuak, ngewa, kakara disebut subhanallah. Ieu mah dina bibir subhanallah hate rudat dikukut keneh. Bibir subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu. Ari dina bibir subhanallah batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu da eta kongkorong tina jada ladang COD eta anu warnana teh peang geuning apal kiranya urang lalajoan batur meuli motor ratuk angen batur meuli mobil mun taber batur meuli sawah paeh eta subhanallah nepi ka teu kaciri dina hatena. Jadi karek subhanallah samet biwi bah da mah samet waalaikumsalam. Jadi subhanallah karek samet biwirna geuning can katempo si hate nu sabener. Ibu kabeh barisa nyebut alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah eta mah ngomong. Hek aku atuh ku hate sadaya puji kagungan Allah artina urang tong sok hayang ka puji wae hirup. Ieu mah kabeh puji nu Allah tapi puji di aku ku urang. Deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan batur mah ka pasar ka pasir peletuk ditanya ku batur kunaon jiga nu tunu tahajud atuh. Aral jelema kitu patut. Anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah ta eta ibadah nu bener urang ibadah cukup Allah anu nempo ieu mah ibadah teh diedeng-edeng ka batur ieu ge balik pengajian isuk bakal bebeja eta mah peuting pengajian jeung nana gerhana kumaha cik itu teu nanya tong sok dibeja-beja da cukup Allah anu nyatet kahartos ieu kadua alhamdulillah teh alat bersyukur Pak. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, baju gunta ganti alhamdulillah, dahar 3 kali
alhamdulillah. Karek ngomong buktikeun dina gawe. Imah boga, sawah boga, duit boga, budak sakola, baju gonta-ganti, dahar 3 kali. Artina eta mah jelema beunghar. Ngaran jelema beunghar kudu sadar diri, jelema beunghar mah kudu mere lain dibere. Ieu mah derek-deg nu beunghar hayang BLT. Lamun aya jelema beunghar hayang BLT eta teh alhamdulillah ngaranna teh hideng. Da jelema beunghar mah tugasna ge mere lain dibere. Matak lamun aya jelema beunghar meunang BLT wayahna balik deui ka desa, des hampura moal narima BLT. Naha emak mah teu hak. Tuh aya fakir aya miskin, pangmikeunkeun ka fakir, pangmikeunkeun ka miskin. Tah eta kakara disebut alhamdulillah beunghar nu sabenerna. Ya keprok da eueuh anger we meunang mah jempe RT. Katilu alhamdulillah teh alhamdulillah sadaya puji artina Allah nyiptakeun sakabeh makhluk gerak puji makhluk Allah dadamelanana. Entong sok ngahina, tong sok ngaledek, tong sok nuding, tong sok nimitna, kajian batur goreng patut, tong sok disebut hinaeunana. Naha meunang Allah. Da kulit hideung ge hareupeun Allah mah alus atuh. Kulit hideung malahan mah aman rumah tangga ge kawin jeung nu hideung. Cing teh mang nah kawin jeung nu hideung genah, nama geje genah, bangsat ge teu tulus. Cing teh naon urusan bangsat jeung hideung, lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri, pugu bangsat ngagajleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan. Geuning aya hikmah eta. Bener. Asli penek beke tong disebutkeun tong ngahina dadamelan Allah urang mah teu bisa nyieunna ge. Justru nu penek boga tugas ku penekna nyokot enog di kolong atuh nu jangkung boga tugas nyokot buah anu ngora bari jangkung. Tuh geuning cicing dina tugasna masing. Di dieu aya Pasekcam, aya PTNI, aya Bapak Polisi, aya MUI. Tah mun dina upacara MUI mah engke ditungtung bagian ngadoa Al-Fatihah. Lamun Bapak Polisi bagian nyiapkeun bendera. Komodo sang saka merah putih orwo rok pan 2 poe di puskesmas genggerong benang. Nah Bapak Polisi nepi ka hohoak nembongkeun wibawa nagara. Lo TNI ai tugas TNI ngalaporkeun lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Jawaban ku Sekcam laksanakan. Teu kabayang lamun jadi camat lebe mangawe lajeng. Teu rame Indonesia teh atuh. Tamatak nu jadi ustad mah engke ditungtung bagian Al-Fatihah. Tuker sok tuker. Ustad bagian nyiapkeun bendera, TNI bagian ngadoa, da teu kabayang atuh. Eta TNI ngadoa ka Allah kuat ka RT. Ya Allah. Al-Fatihah. Memeh diijabah ge moal ti didagor heula hulu TNI teh. Artina manusia teh kudu cicing dina tugas dan fungsina masing. Tong sok riweuh ku bagian batur. Sababalik deui pola pikir kahirupan manusia mah takdirna, kudrotna, irodatna, kahayang Allahna moal bisa diganggu gugat. Pak Dedi Mulyadi kudu jadi gubernur. 1000 jelema ngahalangan ulah jadi gubernur aikun payakun kudu jadi nu 1000 ngadon nyeri hate. Matak tong sok lalajo kana takdir batur nikmati we takdir sorangan. Nana gerhana kopiah henteu udang henteu gamis henteu ai kuduna jadi penceramah mah teu burung jadi. Ta cobaan ku Pasekcam ge mah udang sing badag gamis nu angsar da moal anu ngulem. Nu aya ge ceuk rakyat Pasekcam anyar tobat. Artina takdir lain ayana baju Pak. Bener takdir lain ayana baju lain mata kurang tong sirik ku jelema nu jadi entong nah takdirna. Nah ieu mah geus beres seserian eta mah karek pelentung eureun telat ngadengena ka ditu. Mata hirup gerak cicing dina takdirna masing tuh
Saok ieu alam dunya diciptakeun ku Allah taala, kahayang Allah, iradat Allah, ku keagungan Allah, ku kersaning Allah, ieu dunya dijieun. Tadi eta teh ayatna teh gampang, bismillah biragi. Bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Bi ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku takdir Allah, ku pangawasa Allah, ku kahayang Allah ieu dunya terjadi. Gerak cicingan atuh ieu alam dunya teh ismi ku asma Allah. Ari asma Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mumin. Caricing geus sok dina sifat eta moal riweuh hirup. Asmaul husna ya Rahman ya Rahim maha welas maha asih. Allah nu boga maha, tak urang mah teu boga maha, atuh urang mah da hamba, hamba mah kudu boga sifatnya asih jeung deud. Hartos lalajoan gubernur nyakolakeun si Egi ti Bogor, pacamat kitu wani heureuy ka si Egi. Balan kuring nu jadi bupati Suba Sumedang Kadoni dina TikTok dicabak pan burungna ku si Egi. Ngamak teu Pak Bupati Sumedang teu. Nah hamak kitu ngamak nempo gubernurna atuh lain nempo si Egina. Tah eta teh gubernur teh boga sifat Pak Rahman Rahim. Lamun Allah boga maha welas maha asih, maka gubernur boga sifat nyaah jeung asih. Si Egi ditayekeun darajatna, saha nu wani ngahareun ka si Egi? Sok we. Tah gubernur geus kitu tinggal Om Jen disaragaman geus ieu teh Saprol PP gini. Iwal Purwakarta batur mah Satpol PP ieu mah Saprol. Eta teh turutanna tinggal pacamat nyakolakeun budak yatim. Mun gubernur 100, bupati 50 atau pacamat mah 10. Tagogeun pacamat teh pidato hareupeun sakola barudak omat ieu ulah dibuli, ieu teh budak bapak, ieu teh budak angkat bapak. Budak yatim teh Pak bakal naik darajat, naha bapak angkatna seorang camat. Tinggal kades miluan des. Atuh camat bisa 10, atuh kades mah 5. Ku Pak kades disakolakeun budak yatim 5, eta budak yatim moal dibuli moal dihina, bapak angkatna seorang kades, teh tinggal ustad miluan tad. Ustad ge eudeuh deuk sabari cicing teh nyakolakeun budak, deuk 3 we sakamampuan hepek. Jujur eta budak yatim moal dibuli moal dihina, bapak angkatna seorang ustad. Tinggal kuri nana gerhana. Eta sabriji kitu maneh ampura gubernur ge keok we. Urang mah deuk 1000 yatim disakolakeun, sok tepuk tangan. Lamun gubernur ngan 100, lamun Om Jen ngan 50, lamun camat 10, lamun kades ngan 3, ustad di dieu ngan 2, 1000. Nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas deuk 10.000 ge. Har ari ibu kunaon can tamat atuh ngomongna itu. Sabab ieu kunci nu paling utama. Lamun kabeh manusia cicing dina alam kapalsuan, saha atuh aslina urang? Innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah. Ta eta aslina manusia mah nu hirupna bareng jeung Gusti. Ieu pangaosana jeung Allah teuing teu percaya. Isuk ngayakeun deui ieu ulah dibongkar ieu panggung. Enjing ngayakeun deui pangaosannya ku abdi diumumkeun bahwa enjing teh aya pangaosan masih dina raraga rajaban jeung nyambut Ramadan. Ngan ustadna ustad setempat, mungkin teu jamaah nepi ka ronghok ieu. Geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Wah Allahna mah geuning eta. Nana gerhana na ceramah jeung Allah ulah wara percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal 3 kali suudona. Cing baraleg hate teh atuh meuni. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit. Oleh pertanyaan ti bapak atuh wios lamun diundang teu dibayar demi Allah ridho ngan kudu umum. Son tong dibayar, background tong dibayar, panggung tong dibayar, leuteun tong dibayar. Abdi ge siap asup kana golongan nu teu dibayar asal kabeh. Iya mah son dibayar urang henteu, urang teh negara Pancasila, tempo sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urang mah lain hayang dibayar, menta adil pira oge. Aduh. Well.
matak mana jelema nu bareng jeung Allah jelema salat na jeung Allah cantang tuh teu saeutik jelema bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna lain jeung Allah nu kitu mah jeung ria. Tah ieu ge ibu di jilbab cantang tuh jeung Allah lamun di jilbab jeung Allah lain sakadar munian sirah tapi batin ge kudu dibunian hayang ngomongkeun batur jadi tara resep gosip jadi embung popolotot jadi henteu tah eta jilbab. Ieu mah jilbab mau guyupuk popolotot ka salaki kana gosip bararoki teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngagu goreng batur nah teu era ku jilbab berarti si eta karek di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna well tempo bapak-bapak bade keprok ngaret ka ibu hakan alah cidanya hirup barang jeung Allah lamun hirup barang jeung Allah hiji deuk narima kaputusan Allah dua deuk nampak kahayang Allah katilu deuk niron karena sifatna Gusti deuk niron sifat saha lamun lain niron sifat Allah Pak dan Nabi Muhammad ge jadi nabi jadi rasul teh lantaran menjabarkan sifat Allah nu sabenerna di Kangjeng Nabi aya sifat Allah nyaahan asihan dedeuhan asa kampura lembut hate Nabi Muhammad ieu urang umat Nabi Muhammad kereng wae geuleuh wae rujit wae cua wae ari ibu umat saha aing ngaku umat Nabi Muhammad tapi gurger wae pasea wae Nabi mah teu ngajarkeun pasea henteu bener ya tuh sifat-sifat Allah Al-Latif Allah teh Al-Latif teh maha lembut wiridkeun di pasantren ku bapak jeung ibu teh sok pingpin ku ustadna ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif tuluy penta ya Allah nu maha lembut lembutkeun hate abdi-abdi sadaya kitu atuh ieu mah lain haban wiridan ya Latif datang ka imah pamajikan keur sare sang eueuh cai eueuh molor wae nya bikang teh pan sidik aing teh pangaosan kuat eueuh sangu acan haram jadah pamajikan eta ya Latif kuat teu asup kana hate matak ya Latif teh penta ya Latif wahai Allah nu maha lembut lembutkeun hate urang naha maka jeung kudu lembut lamun memang urang pengikut Allah kudu lembut hate ulah kereng wae kakara ungeuk tuh Al-Ghafar Allah teh maha panghampura turutan urang ge kudu asak hampura kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa ka awak urang mangsa bodo da di alus-alusna awak ibu di singadepan ku jelema nu kotor hate moal kapake tah pasekcam kanu maot hadir kanu hajat datang tabligh akbar sumping di singadepan ku jelema nu kotor hate moal kapake pasekcam anger we bakal aya bahasa kieu yah daek datang teh aya kahayang ibu baheula keur meujeunna di pika bogoh ku salaki kajeun di gamis kajeun di jaket kajeun buni di koreh ibu nah salaki keur bogoh coba salaki geus mengpar ke hati yang lain kajeun ibu sare bari tataranjang kumaha ceuk salaki di calana ngewa ya hate geus aya panyakitan keur bogoh maka pemajikan belaan dititah dibere persyaratan mah kudu seksi coba ayeuna geus teu bogohon sa seksi-seksina ibu anger dek rok ponok dek nu ngalangkang ge anger cisali ngewa celana kitu patut nih artina hate Pak bener mata hakikat manusia geus tong loba ngalayanan jelema nu goreng hate entong antep ya kumaha si eta anggur Al-Ghafar urang kudu nemongkeun asak hampura kanu geuleuh kanu rujit kanu cua mangsa bodoh da panyakitna deuk dirobah ku urang yang ngadon ngadek Al-Ghafar eusina tilu Al-Ghafar teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara geura sok bisa teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisi ieu masalah ki ibu balik ti dieu keur baeud ibu nu kudu seseurian hareupeun salaki haha kitu maneh baeud insyaallah di dagor termos ibu tah maksudna seuri kanu baeud teh lain hartina urang kudu seseurian hareupeun salaki nu keur baeud tapi dibalik kajahatan ulah dibales ku kajahatan batur geura bales ku kahadean nanya kanu tara ingat-ingat bisi tatangga tara nanya ka ibu balik ti dieu wayahna gedor trok assalamualaikum cek itu waalaikumsalam aya naon bieu aing geus ceramah jeung nana gerhana Al-Ghafar eusina teh nu katilu kudu nanya kanu tara babengok maneh geus 2 tahun tara nanya ka aing kunaon ari sia nah ibu jadi rada gelo hirup teh
maksudna nanya kanu tara teh lain kudu digedor tuluy diontro, nanya kanu tara kajahatan batur bales ku kahadean al-gopar sifat naik deui kana kahayang Allah kudu akur kahayang bapak jeung kahayang Allah kahayang ibu jeung kahayang Allah kudu akur. Nyunatan budak da enteng atuh nyunatan budak init ka dokter laser 750 balik nyeun bakal ka hayam dekul numpeng bere tatangga baraya balak kecerakan hampura Pak nyunatan 3 juta mahi. Heudah hayang dangdut entong nuding ka hayang Allah dawuh malaikat joget. Dangdut can pengamanan, can laporan ka lurah, can meureunnan sagala rupa. Wah riweuh pokona mah dangdut teh. Kudu beak 8 juta mah can bajidor ongko. Tah matak bubar hajat teh geuning ngajedog di masjid jebleh. Cing teh kunaon kamari joget dina dangdutan ayeuna ceurik kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang tong nuding Allah lebok kahayang maneh teh. Mata kahayang urang kudu cocok jeung kahayang Gusti. Kaputusan ge kaputusan Allah. Ibu bobogohan nya nu kasep bari beunghar aya jadi jeung nu petot tampa. Petot-petot ge jelema lain marmot atuh. Justru Allah dek nyalametkeun kana hate ibu. Ibu moal sanggup lamun dibere kasep jeung beunghar, moal sanggup. Hiji bakal galak timuru, WA bakal dipariksa, telat balik bakal dicarekan. Kasep beunghar sieun dicokot batur, coba jeung nu petot, dek balik heug henteu kajeun. Malahan nu petot mah dilapurkeun dek monok di dinya nya sok ke 2 tahun. Bosan aing jeung maneh. Aya hikmah di balik eta. Bener? Aya hikmah di balik eta. Matak manusia tong rudat tong rungsing tinggal nampak. Ibu rek piknik geus mayar 2 juta ka RT. Palebadeg ini ti sereule jekok atuh irung nyengsol. Piknik teh tulus duit lapur ngadon leos ka rumah sakit beak 5 juta amak teh ibu. Amak teung teuingeun Allah teh teu ngarti-ngarti kitu. Maka jeung aya Allah teu ngarti-ngarti. Pan sidik hayang piknik. Der maka jeung ti sereule irung jadi nyengsol atuh dioperasi beak 5 juta. Teu sadar yen Allah deuk nyalametkeun ibu. Ngagoler we ngalempreh cetrekeun TV VIP rumah sakit lagi. Ternyata aya berita bus dari Purwakarta tikusruk kana solokan maot jeung supir-supirna deuk amak moal. Tuh 5 juta keur nyalametkeun nyawa ibu katimbang batur 2 juta tapi ngalayang jeung nyawa-nyawana. Cara Allah deuk nyalametkeun manusia moal kalogikaan matak manusia mah geus tong rungsing tarimakeun. Tah ieu 40 tahun can nikah tenang we. Tenang. Nah acan nikah kuring nanya nah anu geus kawin carerei. Atuh cek ustad acan nikah wae Prabowo ge acan. Ragrag gubernur Padede ge acan. Jadi lamun abdi acan eta teh mengikuti aturan pusat. Jeung da tadi nama urang ka dieu teh kaum jen geus bebe jarak neangan cenah urang Purwakarta ngan saban pangajian nu diharup teh bapak-bapak we. Matak naon lamun budak Parawan, Garulis, ngarah urang teh rada gairah gitu. Ieu mah di tempat teh kolot, bari lalaki deui. Aya di wilayah sejen mah nini panghareupna. Wayahna nini mah ditukang ditutu. Kabesaekan. Mata kahayang Allah sifat Allah kaputusan Gusti tinggal nampak manusia metong riweuh tinggal narimakeun teu percaya tah awak ibu tah hek tampa lain loba dirobah bulu panon ku Allah dibere ponok tarimakeun bulu panon ponok mangeunah kucap-kicep ge hampang tuh kaum ibu-ibu tara narima meuli 400.000 bulu panonna luk-luk kaluhur atau nempa urang teh wajigan nu berat kicep balik ti dieu marawa motor gelebug angin badak bulu panon palsu teh atuh babari nilep duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon tinggal narima teu kudu riweuh halis ti orok nepi ka kolot aya halis manyangan
pan tapi nah kaum ibu-ibu riweuh mikiran halis dek init-initan krok ganti ku patlot balik ti dieu pan ngesang atuh pas ya jeung salaki leungit hiji tinggal narima hirup nama jeung riweuh-riweuh teuing awak genut baik cirina alus parab. Ieu mah awak genut teh dipoto teh ngeyeng gitu. Cing teh nah ibunya ngeyeng, sieun ka tempo gedena atuh bae da geus buheukeun. Ieu neut ka kantor desa, senam 2 tahun. Jeung kantor kecamatan. Wah, ai baju senam eueuh nu marulu eueuh. Baju senam mah kahanap, rok pono, kaluhur yokensi, bujal kaciri, bujur monoyo. Ibu nu senamna lalaki nu TBC na nah salaki maging TBC moal ridho awak ibu ditempuh ku lalaki sejen ridho teu pak pamajikan bapak ditempuhan ku batur darengekeun cek lain baradegong wae teuing matak lamun deuk senam ibu-ibu wungkul tong aya lalakian tertutup pek ieu mah sisi jalan nah anak gerhana apa pernah lalajo matak paingan ibu nu senamna salaki nu TBC na naha apaan kaum ieu mah pak lamun dicarek nyegag cek bapak teh mah mun bisa mah senam teh ulah di alam terbuka da bapak mah teu ridho lamun awak mamah ditempuh batur kumaha cek ibu nah awak geus alus mah keur sia keneh da pokona mah pak hampuranya sahebat-hebatna bapak ngalawan kaum ieu moal meunang. Jadi penguasa di alam dunia teh itu tuh. Aduh. Ieu teh penguasa teh. Cidanya. Boga masalah jeung bapak, ibu jeung bapak boga masalah 5 menit jeung salaki mah anggeus. Atos mah bapak nu lepat atos. Coba jeung ieu can dirabut nepi ka akar mah ya atos baheula ge maneh telat 20 tahun ka tukang bocang awewe sejen eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh na sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing jigana teh kartuna teh kartu Telkomsel setiap jaringan ada matak paingan rata-rata nu ngaran bapak-bapak mah awakna teh rada meotan begang geus rumah tangga eta teh ngabatin ai ngomong dilawan da sabenerna mah lalaki teh lain teu hayang ngalawan lain ngan lalaki mah panjang pamikiran hoream runtag rumah tangga melaan nu kitu patut akhirna teh ditahan tah lamun iyo tah mun aya kategeunah teh pelenung mah teh kajian hareupeun umum matak awakna teh bareukah we da terlalu bebas teh. Padahal tuh KBB terjadi bencana, tuh Aceh terjadi bencana, gempa di mana-mana, gunung bitu, laut bahe tsunami, angin puting beliung. Apakah itu bencana alam? Lain pak, da alam moal bisa mere bencana tanpa izina. Tapi aya penyebab. Naon penyebabna? Aya 2 penyebab anu paling kompleks di urang. Hiji pamajikan goreng patut kasa, dengekeun. Darengekan ku jejebir sadil atuh da ternyata angin puting beliung musibah di mana-mana gunung siap bitu laut siap bahe naon eta penyebabna pamajikan geus goreng kanu jadi salakina lain well mikir kedua bencana terjadi di mana-mana lamun anak geus goreng patut ka inung bapan 2 we heula penyebab bencana mah eta pak Bandungan poe ayeuna pamajikan ka salaki ku ajigan urek ngakan bener timpah pan ku prosedur aturan lieur nu payu ka pabrik teh ibu-ibu bapak-bapak jadi ngasuh atuh harga diri lalaki teh pejet
Otak datang pamajikan nanti pabrik mana keur kitu ngagoreng sangu. Atuh cek pamajikan geus asak acan. Nepi ka pejet eta kaum lalaki. Matak hei kaum lalaki ampura tembongkeun harga diri kaum lalaki atuh. Sabab lalaki nu alus teh nu tanggung jawab hayang geulis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan. Hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan. Mah gera nyangu tabeasna, mah gera masak tapasakeunana, mah gera balanya ieu artosna, mah diange kongkorong teh tah geulang jeung kongkorongna raos teu Bu? Kadenge Pak. Sangkan lalaki teu pejet harga diri, wayahna lalaki kudu daek usaha. Saeutik gedena lamun lalaki usaha keur melaan pamajikan, jihad leuwih ti ngalawan Israel. Ieu mah saking kulieur aing udah perang jeung Israel ka Palestina. Cing teh boro-boro ini ka Palestina tuh aya piit bedil ku maneh. Peletuk teh na da kieu we piit teh. Cing teh ai bapak ka Palestina deuk naon? Lempang atuh nepi ka daya kolot ge paeh, Pak. Nu ka Palestina mah tah TNI, polisi, ka Papua TNI ludeungeun. Ka itu tuh baheula aya GAM, TNI siap perang atuh. Ngalawan Israel siapun kumaha cek Prabowo mun urang teu hoream urang ke Palestina rek ngarepotkeun urang ditu ngabedil teu bisa urang ku bom teh nyaho mukana geus riweuh moal teu pas deuk ngabom teh ka granat moal teh hei anak-anak Palestina pamukakeun ieu wah kacau ieu bagi anak-anak atuh tatanan nagara mah tah ieu TNI polisi bagi anak-anak bab nu kitu mah nya bunya lain Ustad kudu ke Palestina Pak capek. Asli mun TNI lu deungeun titah perang ge lu deungeun. Matak baheula ge pan perang ngalawan Belanda TNI jeung rakyat. Rakyat di tukang, TNI di hareup. Ibu-ibu we di sisi jalan. Pan senjata di gitu gini ya dek perang deh abdi lalajo dina arsip nasional gitu pisan TNI di depan rakyat di tukang ibu-ibu di si jalan bari nyanyi nah mau boboko nyanyi ibu-ibu karatagan pahlawan udah nyanyikan kumaha tah karatagan ti honcewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa tudua cadu mundur mun maksud tacan 1 2 berjuang keur lemah cai lali rabi tur tegang pati taya basa menta pamulang tarima ikhlas ridho keur korban merdeka tah lamun gaya kieu panggeulana paehna teh Jepang di ditu atau Belanda di ditu urang nyebut merdeka sing tengker merdeka kajeun paeh ieu merdeka da bohongan Indonesia pernah dijajah ku Belanda 350 tahun cenah beja Jepang 3,5 tahunnya Jepang teh 3,5 tahun Belanda 350 tasaha nu ngajawara waktu harita ngaberantas Jepang Belanda TNI jeung rakyat ngan cek Presiden Soekarno kita melawan Belanda berani kita melawan Jepang berani tapi orang moal aya kawani ngalawan bangsa sorangan matak lamun Pak Presiden Prabowo teu sanggup meresan korupsi Pak Deddy Mulyadi teu sanggup meresan korupsi Om Jin teu sanggup meresan korupsi mundur kadiekeun palontongnya lamun Prabowo teu sanggup meresan korupsi bangsat duit negara lamun Pak Deddy Mulyadi selaku gubernur teu sanggup meresan korupsi Om Jen balad guring sobat guring Bupati Purwakarta teu sanggup meresan korupsi mundur kadiekeun urang masing sumpah sapoe beres nu korupsi moal lila moal tahunan sapoe ieu ibu-ibu rek diangkat jadi algojo harita keneh
Coba nu maling hayam bikin ka rakyat rajet sirahna bejad huluna diduruk ongkoh maling hayam. Nu maling doma kapangi beak awakna bener. Nu maling duit negara lamun ieu presidenna hah kokon kopu dek di kumaha ibu dek di kumaha sok bu tuh dengeke dek dialungkeun ka laut sok sing tarik ngomongna sok ngarasarieuna nu garelona sok dek dialungkeun ka laut borek di kumaha deui bu tuh dicacak dek di kumaha taranyangan parabkeun ka buaya itu dek di kumaha sok nu korupsi lamun hukuman rakyat terjadi beak sapoe ge ieu mah nu maling hayam beak huntuna di dagoran sirahna anu maling duit negara tersenyum indah depan kamera gereget bebeakan atuh madak mun Prabowo teu sanggup Pak Dedi teu sanggup Om Jin teu sanggup manower urang mah jadi presiden tong lila saminggu urang mah ieu algojona teh tah atuh ngeus mah eueuh korupsi dek dibikeun deui sok tuluykeun lainnya lah hukuman korupsi gitu mau calageur tanu korupsi itu bener tuh Pak mau teu ngadarek dek jelema teh digitukeun ieu teh tuh hukuman ieu wah Pak mau teu greget beak di karep matak lamun ditempo gitu matak da ilmu mateangan we tina budaya kolot baheula ilmu wungkul kolot baheula guguru mah cenah euy ulah jauh-jauh teuing ulah ngajul bentang ku asiwung da moal nepi nyeduh ka leungit bisa lemokot kana diri entong ngajugjug nu jauh nyawang nu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri tah ilmu mah geuning na diri urang gara sok ibu anjing anjing kade tong nyebut anjing ka urang teh anjing dog anjing dog tempo ku asma Allah da moal hayang mosprit moal hayang maledo anjing teh da damelan Allah anu kudu ku urang dipuji palebah mana ku urang dipujina cokot ilmu tina sakadang anjing da bapa teh era ku anjing anjing mah ngalamot sarung ngalamot wadah kumah ku 7 kali make taneuh geus naon kasimpulanana sanajis na baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najis na baham manusia mun geus nyerikeun hate batur dengan pantal awak padeukeut hate rujan seumur-umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyerian batur teu matak wayahna pangijeng anjing teh kudu era ku si eta sok hayam lalajoan hayam manusia teh makhluk Allah nu sampurna cenah tapi cek kuring mah hampura era ku hayam hayam naon nu teu manfaat buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin dikotok keur aduk tulangna ieu kaum seblak eta hayam kabeh manfaat sagelis-gelisna ibu make up blush on enjing-enjing nog karungan nog ibu dagangkeun ku bapa kumaha cek batur rada gelo jelema teh eueuh harga padahal sarua kotoran kene nganaha ari kotoran hayam manfaat kotoran urang henteu tuh ku sakitu we geus era ku bebengok hayam oge bener matak sampurnana manusia kunaon ku akalna sabab ka Allah mah nyiptakeun makhluk teh dua nu dibikeun rasa jeung nafsu tah manusia mah 3 rasa nafsu pikir doma nyieun anak hareupeun umum dalu deungeun sok lalajoan doma nyieun budak ibu teh lalajo geuning jeung bapa dadaekeun eta doma nyieun anak coba manusia deuk nyieun anak hiji kudu nikah heula kadua kudu geus sare batur katilu hancip kudu geus eueuh kaopat hiburan kudu geus beres kakara katayap baheula coba ayeuna ku bapa bisa dilalajuan poe ayeuna tempat wisata paingan runtuh laut paingan bahe naon sababna kuring pernah wisata ka hiji laut aya batu bararadag lelempangan di tukangna teh remaja-remaja Pak aduh keur silih lahun aing mah hayang dah ampura salah dipake tempat maksiat geus kawin acan teu era henteu nya
paingan atuh Allah ngutus hiji tentara Allah naon ngaranna Aid, tah Aid teh tentara Allah sangkan manusia eureun tina perbuatan perjinah di jalan wayah kieu bisi teu percaya karek kalaluar tah wayah kieu teh rok paronok kaluhur you can see lamun urang datang teh om check in om cing teh moal na teu apal cing teh ieu saha Allah Ustaz Nana anu nuju dipoto atuh emong cing teh nah cenah meuni jiga nu geuleuh make rok ponok blegug cing teh tah harita teh dipoto ngalaman cing teh aku atuh kumaha rokna ponok ngarah panjang aya baligo partai Gerindra harita dibabad ku aing tengahna tah cing teh jeun rok ari tiungna kayak urang neangan partai Golkar matak bisa aya partai Gerindra anu baligona ruksak ku ieu tah dipake rok si eta darah dipoto abdi nanya cing teh sabaraha jawabanana teh 750 7,5 cing teh mahal di mana 7,5 teh di penginapan lamun eueuh penginapan di mana di warung nah cing teh warung naon make jeung warung heuh cenah hareupna da warung sote da di belakang mah cenah di belakang layar mah sanes warung teuing cenah kitu ateuing da cek si eta urang ngan ayeuna ku Pak Dede Mulyadi diberantas warung kitu teh arareueuh Pak akhirna teh teuing di mana ini oh abdi teh keur neneangan itu cing atuh Pak polisi beja anda intel di mananya oh anu saprak Pak Dede Mulyadi jadi gubernur tempat-tempat gitu jadi areueuh duh aing mah cing teh eueuh tempat ulin 7,5 di penginapan cing teh nengna sabaraha 500 aya 2,5 keur penginapan cing teh bogana 100 salawe enjing sabada salat subuh di mana di kebon buncis ieu teh jiga heureuy Pak tapi kabeh ge lamun ku kuring dijelaskeun kabeh bakal kasih nira asli ieu urang ulah nuduh anu jauh yen pelacur pinarakaeun lamun urang teu nyaho alasan pan ieu mah baheula sok nanya cing teh naha bet gawe di nu kieu nyurucud cai panonna naha mah nyurucud da lain kahayangna gawe di nu kitu teh lain kunaon atuh ku keterpaksaan cala nah ibu-ibu ararungek jeung ngadukung ing bawa ya akhirna teh abdi nanya cing teh boga inung bapa teu berarti yatim piatu cing teh boga salaki gaduh urang mana Purwakarta urang dieu pisan tah dina HP ieu teh aya pasek jam fotona da udah dipet sing teh kirimkeun fotona ka dia mumpung ayeuna rek ka ditu matak ieu kukuringan kieu teh tetempuan jiga itu kan nih cing teh naha atuh salaki boga di Purwakarta tapi gawe di nu kieu kabur nama jeung kabur geus teu bogoheun ka abdi tah bebongok lalaki darengekeun ngantep pamajikan bari anak dua teu tanggung jawab dina ragrag talak henteu leos ka KUA ari bantuan hayang ari kakak eueuh kakak mah moal meunang bantuan moal matak lamun deuk cerai sing balik ka kantor agama kira-kira teu goblok modal ngamodal atuh euy lalaki atuh euy lain culeos hirup teh teuing jadi cing teh boga salaki gaduh urang mana Purwakarta boga budak dua kamana dulur teu gaduh dulur abdi mah yatim piatu boga salaki kabur eueuh usaha waduh kompleknya masalah hate pa jadi lembut hate kuring teu wani nyebut neraka keur si eta jug nanya kuring teh kieu sudi ibu minta urang kudu kawin nu kitu tah di dieu aya Pak Ustad nu senior sok Pak Ustad bisi odok ai nitah ka urang mah teu hararayang aing mah cing teh neng teh yatim piatu boga budak dua salaki eueuh kabur boga ijazah gaduh ti mana ijazahna wah lumayan abdi teh sakola marada luhur atuh naha lain ka pabrik jawabanana kumaha pabrik kumaha da aing ngaran-ngaran jelema miskin jiga abdi mah ka pabrik teh lamun teu nyogok mah hese asup kitu cenah bejana
Panagara teh aya wajar 9 tahun, wajar 12 tahun tita sekolah, panya teh cenah babari gawe, ternyata geus sakola teh ngadon beak sawah, anger ukur menang ijazah wungkul, hayang gawe mah teu nyogok mah hese, kitu cenah Pak, lain cek urang, cek si itu urang oge. Sok wayahna fakta itu. Ari geus kitu teh. Cing teh aya di ditu dewan aya. Cing teh apaleun neng yatim piatu beri anak 2, uningan. Osok barang bere deh waradukungku lamun keur hayang jika nu heueuh coblos abdi geus jadi mah wadul hampura ieu mah lain cek urang cek si itu urang oge bisaannya nyumput nanya cing teh aya di ditu sekcam aya cing teh osok papanggihan da neng teh cing teh apaleun neng yatim piatu uningaeun osok barang bere deh sarwana cing teh aya di tu kades aya osok barang bere komo we barang bere nanahawan kumaha dununganana wah dipikir-pikir komplek cing teh aya TNI polisi apa kan mah kudu kabeh we aya cing teh osok barang bere ka neng pan sidik yatim piatu bari boga budak sadua-dua bari salaki eueuh atuh panguruskeun wararadul bongkol cing teh aya di ditu ustad. Nah, jadi ngarembet kabeh itu. Pan cing teh ustad mah pinter ngadalil sedekah infak tah sok barang bere ka neng. Ustad jangan jara di ustad teh ukur ngabeungharkeun diri sorangan karena barang bere mah kacadunakeun hampura tah dula kasigeung. Lain cek urang cek si itu urang oge teh. Cing teh aya jamaah nu sok pangaosan. Cing teh osok barang bere ka neng dia nu parangaosan teu abdi urug gelemreng palus-alus tiung palus-alus baju kana barang bere mah kacadunakeun tuh geuning si itu gawe di nu kitu teh nu salah pertama mah urang Pak umat Islam apal dalil sodaqoh apal dalil zakat tapi gebrona henteu nu akhirna batur kalungsa-lungsa dina kahirupan. Nah ibu jiga nu arang jiga nu ngawakilan kaum itu ibu congkong cing teh eureun we atuh gawe dinu kita doraka nah cenah abdi ge apal wala taqrabu zina cing teh geuning apal eta wala taqrabu zina apal da siang mah abdi teh ngaos ngan wengi abdi kieu teh jadi ngahulang buah-buah jamaah urang pariksa bisa aya jamaah nu kitu cing teh erek eureun bade syaratna tikah abdi ku aa oream keur maleuir menang jodoh hese tuluy kudu kawin jeung ubru teu sudi teuing tapi si barade jihad yuk diantar penting ieu keneh ku abdi umat Islam sebenarnya kudu jadi solusi lain nyokelan masalah tapi kudu jadi solusi tina eta masalah mata pada di Mulyadi teh gubernur urang teh nyieun solusi ngan lamun teu dibantuan ku urang moal kuat Pak pada di teh ngan sorangan bener teh moal kuat Pak Dedi dengan sorangan jadi solusi keur memberantas segala rupa perkara kasalahan ieu negara deuk diberantas ku Pak Dedi Mulyadi moal bisa Pak butuh balat butuh batu bener mata kurang Sunda mah cek budayana hana caraka data sawala pajajayanga maga batanga mun Jawa mah hono coroko doto sowolo pojojoyongo mogo botongo ari hana caraka data sawala hana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh pajajayanga duanana pada kuat maga batangan nu akhirna duanana babatang ta urang Sunda mah daripada perang leuwih hade ngelehan mata urang Sunda mah pagawean ngelehan kope cenah urang Jawa jadi presiden teh kitu ngelehan daripada perang ngan urang Sunda kade boga kakuatan ngan lamun urang Jawa geus teu sanggup healing ku aing maka muncullah Bapak aing padahal Bapak Ibu mah Udin jeung Aep ngan urang Jawa mah Notonogoro urang Sunda mah Natanagara pokoknya Jawa hono coroko doto sowolo pojojoyongo mogo botongo nagara ge Notonogoro matak nu jadi presiden tina No Soekarno To Soeharto Bambang Yudhoyono Joko Widodo Prabowo bere Megawati teu lila bere Habibie teu heubeul Gus Dur sanajan kiai teu lila da kudu tina matak lamun Pak Dedi Mulyadi hayang jadi presiden kudu ganti ngaran jadi Allah ngaledekna aing ampun
hayang dibejakeun Pak Dedi ya Pak Dedi urang Purwakarta nyebut Dodo Mulyodo Om Jen Om John Nana Gerhana lamun jadi presiden jadi kudu aduh nya cek aing kana ngaledek batur nama. Inilah filosofi Sunda Pak. Sabab di Sunda boga ilmu matak ilmu teh punten lain sebatas urang maca Quran maca hadis ternyata dina letak budaya ge aya ilmu. Kolot baheula nyeun imah 5 ke genep di tengahna yang centiang hiji hareupna aya hanjuang pangcalikan sameter 2 meter naon eta da agama wungkul 5 genep rukun iman rukun Islam panyaranean rukun ihsan tuh di hareupna aya hanjuang sok ditapelkeun dipelak dina kuburan artina kolot baheula mah tara nyieun kagorengan nah bakal balik kana kuburan pangcalikan sameter ka 2 meter kuburan tuh matak eueuh sombong zaman bareta imah wae geus nembungkeun Islam pan ayeuna mah imah teh gede-gede ya. Asli wayang maruk lain ilmu wayang Semar kuncungna 720 7 jeung 2 salapan 630 genep jeung 3 salapan 450 4 jeung 5 salapan 300 genep 10 3 jeung genep salapan tuh 88 aya kuncung Semar tempo kuncung Semar hek hitung 720 nembongkeun 88 Asmaul Husna matak Semar mah nyaahan asihan dedehan asa kampura sifat Allah aya dina sirah Semar nya matak pada di Mulyadi waktu harita deuk nyalon jadi gubernur tempo dikuncungkeun tah jiga ieu tah ya teh kuncung Semar itu lah dikira dikitukeun matak bijaksana nyaahan asihan dedehan saha eta Semar datang si cepot jelema surak naha resep ku bodorna ngan lamun datang dorna jelema izin naha ari dorna tempo sarupa teh Semar jeung dorna henteu Semar mah sederhana bajuna ge kitu gini tapi dorna mah di tasbe ngan kempreng bibir bengo ajau gitu gini tukang adu domba Semar teh ibu lamun Semar datang kabeh geuleuh lamun Semar datang kabeh rujit Semar datang kabeh ngewa nah geus apal karakter Semar geus apal karakter dorna tukang adu domba tapi Abah Asep Sunan dan Sunarya beres ngadalang dorna diasupkeun kana peti isuk libur dibuka baju dorna ruksak diganti cetna ruksak diganti naon kasimpulanana urang tong benci karena kesalahan batur tong ngewa karena kamaksiatan batur tong rujit karena ketebaligan batur aya nu bogana Allah ku Allah mah bisa jadi diomean lain ngararewa wae ka batur teh ya aing amit-amit da geuleuh tong deket jeung si eta cari pengaosan ku ngomong kitu ge ibu teh tapakan pangaosan teh aon euy betul teu kadenge euy teuing di mana ti ditu betul jika nu jadi bobotoh gue eta oh yo atuh tempokeun jasa atuh euy lain ukur sorak wungkul euy karep nama itu teh hayang ka dieu Pak ngan prinsip nandu di luar mah kieu lamun rame tuluikeun lamun teu rame babari balik ternyata rame tah hayangeun ka dieu cari cing we di dinya euy bisa deuk balik ke juga itu euy aduh ampun tuh asup deui kana budaya nyanyi kolot baheula ilmu wungkul bab nyanyi lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan aya cacing nu ngarengkol teu apaleun jerona aya usepan oh di dieu mah wel kamari nu Sukabumi meureun disangkana waladolin juga amin lagu-lagu kolot baheula da atuh ilmu pengetahuan wungkul lagu baheula asli ibu situ percaya sok pan ibu ge baheula ngapalkeun sifat wajib Allah 20 dinyanyikeunnya wujud ki dembah empak tung ting dembah empong pak tung ting dembah empong pak tung ting dembah pak tung ting dembah mbah bo mboh ba
pang pang demba empuk pak tung ting 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 demba empuk bah bo bah bo bah empuk bah bo empuk bah empuk bah moal aya ieu hadroh juara internasional ieu tah. Nah, tanpa latihan loba nu nabeuh daripada hadroh ibu haben latihan eueuh nu nabeuh. Di Indonesia mah cara ngapalkeun ge make nyanyi-nyanyi. Heuh bae, bah. Bros budak ibu rumah tangga nyanyi deui mapadahan teh. Beula atawa nu keur bobogohan geuning nyanyi teh manteng hate. Tetep dedeh. Sok ingat-ingat. Moal burung di pisono hate kuring moal benang di bobodo kamari mah abdi di Tasik ceramah ieu wah aya pejabat di ditu sarua camat sekcam dewan marere gope ewang itu kamari Pandi Purwakarta aya nu bagian pengobatan alternatif nu poe kamari mah dicana ku Padedi ka Malaysia saha nu gondrong si Kang Aris jug tanyakeun tempo videona mere kieu nah di dia kuat tiis kieu tetep dedeh moal burung di pisono hate kuring moal aduh bejaan nitipnya bejaan batur sieun ku angin nuhun ibu sing sehat lahir batin dunia akhirat cek padewan teh nah cenah abdi teh didoakeun abdi mah ngadoakan nu mere aya teu mere mah sok we ngadoa sorangan moal burung di pisono panutan imut basa kuring hoyong didoakeun nya pada solehnya ya ku abdi didoakeun sing sehat lahir batin dunia akhirat parak milik deket rezeki anggang balai nah cenah cek si ibu eta teh doana rada panjang 100 tetep dedeh moal burung di pisono hate buru atuh hate kuring moal benang di bobodo mun aya om jen mah jug seleung om jen mah panutan imut basa kuring anteng nyawa putra buah bupati bener tak gitu sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi artos nutos disayogikeun dipasikeun ka simkuring sing enggal digentosan ku Allah subhanahu wa ta'ala tata panjang pisannya tilu panutan imut basa kuring alah sing naik pangkat Ari bapak polisi jeung bapak TNI teh di negara urang mah ibarat adi jeung lajek. Pan baheula mah aya abri masuk desa. Jadi polisi teh teh adi, tah TNI adalah lanceuk. Monya adi mere lanceuk henteu. Tetep dedeh moal burung di Padewan Damang. Mun WA Om Jen aduh aing mah tuyul di dia sieun leungit
moal burung di pisono oyong didoakeun nya engke lah ngadoana bareng capek atuh sieun ku angin Pak bahaya lamun nah bapak di mah haben susurian mereh henteu hate kuring moal nah atuh Pak TNI hampura la ilaha illallah garwana enjing bade disesar sing lungsur langsar rahmat salamet lahir batin dunia akhirat hareudang tetep ke arera eta panutan imut basa kuring anteng nyawang aduh raga mitineng hate jadi honcewang ngabi geus rada amek eueuh nu mere teh ngabi bita daun hiris sisi gawir aduh ampun takdir teu pas exam dah mang nuhun aing mah anggap we nyeng celengan di dinya itu teh ka dieu atawa naon bade ka dieu atawa naon oh lain oh panya teh ka dieu gitu naon eta ngaranna seni meunang itu ka dieu tetep dedeh pokoknya aya gerakan saeutik langsung nyanyi moal burung di pisono putra oh alo oh, sing sehatnya amin menuju hamil sing nya sok hate kuri tak ieu mah pengusaha jeung nama moal benang di bombo pengusahanya ning gede 200 pengusaha oh mojo atuh mojo tapi untung dipotong panutan imut basa kuring Pak Kades oh di dia mah kelurahan nya da tadi macam moal datang lurah teh oh di Bandung lah ya nuhun kayak dilaporkan ke Om Jen gitu taikeun jabatanana soalnya palurah eta mere ka urang gitu dek diusulkan jadi sekcam ma hoyong jantan RW hoyong damang aing mah asa arera itu jadi kata derwe anu ngewaeun bener tah ustad eta can doa kuat dijualan sok sieun kitu padahal urang mah heureuy asli heureuy mustami nu paling aman tuh jadi lain teu hayang mere ngan kahalangan ku eta kumpulkan we heula engke abdi kadinya dirampas menang seni menang ai seni teh budaya ai budaya tradisi ai tradisi teh kebiasaan tah termasuk rajab kaasupna kabudayaan kadar eta batur tara bae orang NU rata-rata rajaban geus jadi ngabudaya matak lamun teu rajaban teh asa teu afdol heukeun bae di NU mah ngan orang Persis Muhammadiyah antara rajaban teu nanaon ulah urang diadu atel tanuk antara urang jeung urang Islam jeung Islam teu ditu takbir teu takbir tapi takbir dipake alat keur perang takbir mana nu dibela kahartos kadar eta tuh beda sautak saeutik bae da ustad ge nu sarupa barareda komo ieu mah beda pisan malahan cek ibu mah jigo ojek online urang teh bae we
nyata mamah hayang ulum ceramah teh nu bari curhat mamah dedeh ulemna da mamah dedeh mah bari curhat mamah dan aa curhat dong iya dong mah corogi abi mah nyaburut nya teu usaha omongkeun ka mamah dedeh. Nyata mamah hayang ulum ceramah nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof kitab nage sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan balago segala rupa tak eta mah Ustad Adi Hidayat. Mamah hayang nu pinter ilmu sejarah anu kamari diundang ku gubernur Gus Muafik anu gondrong. Mamah hayang ngundang ceramah teh anu lentong Aagim melentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya AA bisa hadir di Purwakarta ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi mohon maaf AA yang kurang senang. Nah, geus kalolot kieu. Gimana? Lentau. Mama ulum ceramah hayang nu bari nyanyi, oma. Roma irama mah berdakwah sambil bernyanyi. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Jika urang mun eureun jadi penceramah deuk miluan akademi Indosiar moal teu meunang. Nah, da geus ngabalad jeung si Lesti. Pek we deuk bari nanaon ge da aki-aki ge dakwana bari nyanyi eta di masjid eling umat muslimin muslimat eta hayu urang berjamaah salat subuh airet meurestang genep magrib eta di musala ieu tah da rasa Bandungan musala ieu musala nu anyar anu abdi bieu ka ditu tadi mah cenah juru teh ngaresmikeun tapi can anggeus tah Bandungan bakal bentuk tim khusus magrib teh aki-aki we tiupan mixing nepi ka ngepul engke takbiran kan aduh kabayang eta takbirannya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah ayo napas ponok itu panjang keneh eta haillallah wallahu akbar Allah kan bae ada mushola tamatak raja bante geus tong jadi pasea itu mah sebatas jadi budaya urang Rajab Mulut Muharram kudu henteu ai kudu mah ngan hepek we ulah dicarek batur muntara ulah dititah mun batur tara urang osok pek tuluykeun tong parasea antara Rajab jeung henteu da tujuanna mah sarua ngaagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan tujuan tina Rajab teh subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina tah tempo ku ibu Asra ari Asra teh perjalanan saha Nabi Muhammad ti mana ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa urang mieling Isra Mi'raj urang ge kudu berjalan ti mana berjalanna tina salah kana bener tina goreng kana alus tina kedul jadi daek tina pedit jadi bager tah ieu teh Isra keur urang mah berjalan tina kagorengan kana kaalusan tina salah jadi bener tina pedit jadi bager tina kedul jadi daek engke masjid subuh bakal pinuh pan Isra jelema nu kedul jadi daek ngan lamun ke masjid subuh Allah ari ieu nanaonan Isra teh perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berarti urang ge kudu berjalan tina goreng kana alus tina salah kana bener tina pedit jadi bageu sok Isra Mi'raj ai Mi'raj teh naik saha nu naik Nabi Muhammad ka mana ka Sidratul Muntaha ari urang kudu naik ka mana kana derajat nu leuwih tinggi inna akramakum indallahi atqakum ternyata manusia mah derajatna teh iwati hiji ku katakwaan sok sing naik katakwaan teh bener tuh aya nurutan Nabi mah da Isra ka langit moal bisa kata we Isra Mi'raj keur urang mah naikkeun derajat teh tina bodoh jadi nyaho naik derajat ku nyahona tina salah jadi bener naik derajat ku benerna tina goreng jadi alus naik derajat ku alusna sok pasea jadi henteu naik derajat ku henteuna tuh naik
ngan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi ceurik datang na Rajab. Nama kejeng ceurik ditanya ku muridna kunaon anjeun Syekh bet nangis datang bulan Rajab teh? Kahiji aya kasieun sieun teu tepung jeung bulan puasa, nu kadua aya kasieun sieun naon Allah nempokeun siksaan nu bakal terjadi ka umat Kangjeng Nabi Muhammad. Tak aya urang mah datang bulan Rajab teh kumaha numpangnya lain jebleh teh kalau kababara katakan udah eta cenah ustadna bodoh wae atau namanya yang ulam urang yang neangan gitu ustad baru yang ceurik gitu. Imam Syafi'i menangis ditanya kunaon anjeun tuan saya make jeung nangis? Kahiji sieun tetepung jeung bulan Ramadan, anu kadua aya kasieun sieun hukuman terjadi ka umat Nabi Muhammad. Babna bab Mi'raj, ternyata di bab Mi'raj teh Allah nempokeun siksaan keur umat Nabi Muhammad. Naon diantarana nu ngaguntingan letah sorangan, neuteukan letah sorangan, ngaguntingan bibir sorangan, malaikat nepi kana malaikat Nabi nepi ka nangis, malaikat saha eta? Umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Di alam dunyana capetang nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama. Saha? Sing wani. Ya anjir si eta kuat nyebut ustadna naga hayang dibaledoku mie ku aing meureun kitu mah capetang nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama. Saha Bu? Astau balik ka ditu pica capekeun pangajian teh teuing Ustad Nana cenah si eta geuleuh aing mah capetang nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama. Teuing ustad marane ibu oge sarua ka budak nita salat sajang sakitu DKM bawel cek budak kumaha ai mama kagok Persib sarua lain ustad teuing teh apalna agama tapi kahirupan anggang tina agama. Nangis Imam Syafi'i naik deui Nabi teh ditempokeun aya nu ngojai dan lautan darah diojaikeun di lautan darah naik ka darat bebes deui ternyata ditanya saha eta Jibril? Eta teh umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Anu nulungan batur tapi nyekek beheungna. Nyai bisi maneh teu boga duit datang ka imah emak bisi keur sangsara jeung susah ku emak disadiakeun 10 juta ngan wayahna dina sabulan kudu jadi 11 juta lamun dina setahun kudu jadi 22 juta kabayang teh ibu 3 tahun imah beak sawah beak nu sangsara matak ngajung ge butuh imah sagala beak nu kitu ngaranna rentenir notak lamun di dieu aya iradek tobat euy. Ari ibu-ibu mah kana rentenir mah geuheuh ngan kana Bang Emok beuki padahal mah 11-12 cing areureunana atuh kana Bang nu kitu patuh teh lain api-api arisan bikin kakak jeung KTP tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji tina 5an 2 nu teu kabayar nu 3 kok katetengan kuat ieu eclok ka tetangga keur nutupan anu 2 nahanna geurna apa pernah ngeclok rentenir 3 4 nu ngadagoran sirahna sorangan bejad mastakana keluar otakna caron cucud ku getihna tapi hampur apa geus bejad teh bisa kene ngomong tulung Gusti ampun Gusti. Saha eta? Cek malaikat teh umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Nu wani ninggalkeun ibadah salat. Nu terakhir nu kalima ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan aya daging alus diarantep. Saha eta Jibril? Umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Ari pamajikan diarantep ari bondon dirasi koa. Nah bapak-bapak jadi rada gonok pamajikan meminta 100.000 dihoak disengor disentak nah ti kamari pan duit wae mana teh tobat tina duit ka pamajikan coba kanu di jalan 7,5 ka bedag ba tak eta provokator teh saha eta saha kumaha mun cek urang tah si eta kumaha mun kitu teh ari pamajikan diantep ari nu di jalan dirasikoan Jawa Barat 35% poe ayeuna 35% poe ayeuna Jawa Barat remaja geus terjangkit virus HIV Jawa Barat Pak ulah hayang apal kabupaten mana kuring mah geus nyaho 35% Jawa Barat remajana geus terjangkit HIV berobatna lain di Jawa Barat geus ka Singapura geus ka Cina geus ka luar negeri naha era lamun berobat di Jawa Barat
Apal ibu penyakit aid, penyakit gegetret. Kapatil ku lauk nilem. Jadi lauk nilem ning ieu bapa ning asuk-asuk diasupkeun suku kana balon nih renyem gitu nya dicocrok. Heuh tah eta lauk nilem. Jadi kapatil ku dicocrok lauk nilem. Geus ah. Tong jero teuing. Hah? Apa? Apaan cek akang tadi ngodongeng heula. Orang mah demi Allah teh nyaho naon-naon ngan akang ngabejaan ku abdi diomongkeun jadi sumber informasi teh ti ditu tuh. Tuh, ari pamajikan diantap, ari nu kitu dirasikoan. Tapi tong keung, Pak. Nama gejeng tong keung. Sabab aya dua nu ku Allah diistimewakeun. Bulan Rajab adalah bulan Allah kan gitu. Kadua bulan puasa, bulan Ramadan. Matak Imam Syafi'i hayang tepung jeung bulan Ramadan teh apaleun, uningaeun. Ramadan adalah penghapus segala rupa dosa. Kahijina salat, kadua Ramadan. Matak dreg-dreg ku para MUI dibaca bari nyanyiikeun Allahumma ting pak tung ting tempa pak tung ting tempa pak tung ting tempa pak tung ting domba pak tung ting domba bah bo ba pang pang domba. Nah eta heuh meunang atuh ngadoa dinyanyi heuh bae keur ngapalkeun mah ngan aing mah ulah kitu-kitu. Bisa aya DKM nu rada fanatik nanaonan udah kitu memangna Allah dek joget bisi kitu. Panari jelema nu fanatik mah tak wiridan tarik oge diomongkeun. Pan aya nu wiridan tarik nih Pak. Dina istighosah geuning. La ilaha illallah. Lol jelema fanatik. Nah euy, tarik-tarik teuing da Allah teh teu budeg kitu. Tong sok kitu kana tata cara batur teh. Bisa jadi batur boga tujuan kunaon wiridan tarik ngahirupan hate anu keur paeh. Cacak-cacak adan make speaker hese keneh jelema hirup tieun hatena komo lamun teu make areueuh we ka masjidna. Matak wiridan teh tararik teh naon keur ngahirupan eusi hate. Allah deuh aing jeung anu asup. Jeung pait di ah. Rada gelo rametuk. Abus ka dieu teu sopan ustad itu oi maneh teuing balik jeung bae ah lamun dieu mah geus ongkek seboh Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana wa hasil balenyeh Imam Syafi'i seuri nah hama gejeng seuri wahai Syekh kami Muhammad salat jeung ngajalankeun ibadah puasa sabab dua rupa eta mupus kana segala rupa dosa jeung dosana matak ulah keung diguntingan biwir ulah keung ngojadina lautan darah ulah keung ngadahar daging bangke sapanjang salat jeung puasa eta alat pikeun mupusna matak puasa urang salat urang keur mupus dosa urang matak tong lalajo ibadah batur dan urang teh keur mupus dosa ngaran-ngaran geus ngadoa ya pasti enggeusan kala aya Pak naon tadi teh ketua pasantren di teh mana pasantren teh Pak oh tebi Kang hampura abdi merek duit demi Allah da mau dibawa aduh kala urang buka heula di jero aduh hoream ngitung mun dihitung sok sieun gede jadi urang teu ridho abdi anu kadinya nya aduh kalau bisi anu tinggalin ieu mari disangakeun nya Bu Pak ridhonya urang sangakeun ka ketua pasantren nu aya di tempat ieu oke Kang mangga nyangakeun aduh hapunten abdi ya pokona nyangakeun we aduh ampun euy tah tadi anu suudon kudu minta hampura ka dewek tinggi itu teu suudon teh juga nama kieu yo suudon teh naon nyanyi disawer
mereh henteu sudon geus doraka gede gitu patut itu. Ibu sing sarehat sadayana panjang yuswa sadayana utama doakeun mah Pak Ustad Pak Kiai nu aya di tempat ieu ajengan khususna naon sababna hiji daerah ajengan ruksak Pak matak untung di dieu aya pesantren aya santri aya ajengan mumule wayahna ku sararea naha leungit anjeunna mah tarawehan ge moal jadi rek ku akang imam moal teu ngaco atuh habene meureun 23 teh al-ikhlas tuluy qul huwallahu ahad eta rakaat kagenep hayang maca Anas pan ngaranna teh lakat tuang poho deui wios kul deui kumaha cenah tukang lajeng kumaha maneh lah nah da eta mah tarawih jam 8 anggeus teu sangka cenah maneh hade tarawehan teh nah mah jeung hade teu lila jadi di urang mah tarawih nu hade teh nu teu lila matak wayahna Ustad Piai di tempat ieu masantren ibu tong ka nu jauh tong ka Tasik tong ka Sukabumi tong ka Garut sapanjang di dieu aya pesantren eta gedekeun ulah ngegedekeun lemur batur aya lemur sorangan dileutikeun narido pesantren ieu hancur lantaran eueuh muridan sok arasupkeun ka pesantren ieu atuh urang ge mun boga anakna edeuk di pesantren ngan da acan atuh ari akang Yusuf sabaraha tahun 42 beda 2 tahun yang abdi jadi akang lanceuk abdi adi 40 bapak seberapa tahun 50 senior Pak Sekcam 48 Pak Lurah anjir 32 geus jadi lurah anjir ieu mah jigana aduh ke jeung bupati jigana ieu mah yeuh 32 geus jadi kelurah hebat ieu mah 32 teh keur beunjeun buraung baheula teh ayeuna we jadi kieu teh da Allah nu ngarobahna lain urang aing mah ku ngalaledekna ka urang yai sok ibu sing sarehat panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi anu keur awut-awutan rumah tangga sing disakinahkeun anu keur rag-rag ekonomi sing dibangkitkeun anu keur udur sing disehatkeun malahan muga-muga Allah nepungkeun urang kana bulan Ramadan kalayan mampu ngajalankeun ibadah puasa nu sabenerna malah manar ku salat jeung ku puasa eta Allah ngahapus sagala rupa dosa perdosaan urang sakabehna sim kuring atas nami nana air gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar cihampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda luhur sahur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning endria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang sigo taka angkat panangan katuhu set dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.